Bismillahirrohmanirrohim. Gozwatut Thaifi ari ieu eta perang Thaif. Hiji, saro berangkat saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Thaifi ka Thaif limuharobatiman pikeun merangan jalma farro anu kabur itu man ilaiha ka itu Thaif minal a'dai yauma Hunainin ti pirang-pirang musuh dina waktu perang Hunain. 2. Falama wasola mangka samang-samang sadugi Kanjeng Nabi hunaka di eta tempat wajada mendakan Kanjeng Nabi al-a'da'a ka pirang-pirang musuh kota khosonu anu nyata geus ngajaga itu ada bi Thaifi di Thaif wa ma'ahum bari tetep sartana itu ada kuwatu sanatin ari aya kakuatan kadaharan pikeun satauneun. 3. Walam maro'au jeung samang-samang sanempo itu ada al muslimina ka muslimin romau ta nalenggoran itu ada hum ka itu muslimin bin nabli kubatu romyan syadidan kalawan nenggor anu kacida pajarohu tuluy natuan itu ada kasiron kalawan loba minhum ti itu muslimin wa qatalu jeung maehan itu ada isna asyara ka 12 urang naonana rojulan tentarana. 4. Paroma tuluy nenggor hum ka itu ada saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil manjaniki kalawan manjanik teh katepel wahasoro jeung ngepung Kanjeng Nabi hum ka itu ada sama niyata asyara dina 18 naunana yauman poena. Sumataroka tulu ninggalkeun Kanjeng Nabi hum ka itu ada fi husunihim di jero bentengna itu ada benteng Thaif wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi Allahumma hdi kana lapad Allahumma hdi sakifan Allahumma ya Allah ihdi muga nuduhkeun Gusti sakifan ka urang sakif wati jeung muga ngadatangkeun Gusti bihim ka itu sakif muslimina barina anu pasrah kabeh. Warajaa jeung mulili Kanjeng Nabi ilal jironati ka jangronah litaksimi sabi Hunainin pikeun ngabagikeun harta rampasan Hunain. 5. Wabada ayamin jeung dina sabada pirang-pirang poe jaa datang hu Kanjeng Nabi saha wabdu hawazina golongan hawazin muslimina barina anu Islam fa khayyara tuluy milihkeun Kanjeng Nabi hum ka itu hawazin baina sabyi titah milih antara tawanan wal mali jeung milih harta. Pahtaro tuluy milih itu hawazin asabiya kana tawanan wataroku jeung ninggalkeun itu hawazin al amwala kana pirang-pirang harta. Ruju'ur rasuli ari ieu eta mulihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal madinati ka Madinah. Hiji akoma cicing atawa mukim saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ji'ronati di ja'ronah salah sa'asyarota dina 13 naonana lailatan peutingna. Suma tamaro tuluy gawe umroh Kanjeng Nabi minha ti itu ja'ronah wadakhala jeung lebet Kanjeng Nabi makata ka kota Mekah fatopa tuluy gawe tawaf Kanjeng Nabi wastalama jeung istilam Kanjeng Nabi al hajarul aswada kana hajar aswad. 2. Sumaroja'a tuluy muli Kanjeng Nabi ilal madinati ka Madinah min lailatihi tina peutinganna Kanjeng Nabi wa kanat sareng bukti mudatu giyabihi ari waktu henteu ayana Kanjeng Nabi
anha ti itu kota Madinah eta syahroini 2 bulan wasitata asyara sareng 16 12 bulan 16 naonana yauman poena. Tilu wabah darujuihi jeung dina sabada mulina Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam arsala ngutus Kanjeng Nabi as-saraya ka bala tentara litadua supaya ngajak itu saroya ba'dol qabaili ka sawarehna qabilah ilal islami ngajak kana asup Islam. Opat paakbalat setelah teras madep saha al-wufudu pirang-pirang golongan tadkhulu anu asup fi dinillahi dina agama Allah afwajan barina anu berbondong-bondong lobaan gitu. Fantasyaro tuluy narima nyebar naon al-islamu agama Islam fi biladil arabi di tanah Arab. 5 wa akhwada jeung meunang saha al muslimuna muslimin yatahayyauna gawe cawis-cawis itu muslimun linasrid da'wati kana nyebarkeun dakwah wa hidayatil basyari jeung nuduhkeun ka jalma-jalma fil aqtori dina pirang-pirang jalan al ukhra anu sejen.